Hirup itu pilihan. Jelema lahir ka dunya ku Allah geus ditangtukeun sagala caritana. Moal bisa nawar atawa pipilih saacana. Aya anu lahir di garis katurunan jelema aya anu lahir di keluarga biasa-biasa, aya oge anu lahir dina keturunan sederhana. Siga urang contona. Urang teu saberuntung anda-anda anu selalu bungah karena boga sagalana. Tiap aya kahayang karimenta ka indung bapa. Teu siga urang anu tong boro kahayang jang nutupan kabutuhan oge, kadang-kadang bingungna teu kapalang. Hirup itu pilihan, dan urang milih hirup dina ieu dua tuur. Diajar teu nyusahkeun batur, diajar teu ngaripuhkeun dulur. Dan urang yakin maraneh mah cantang tuh bisa juga urang lur.